Awas, hati-hati Zaid. Kamu tidak boleh nyaba. Apa itu nyaba, Pak? Nyaba tuh pergi kamu. Jangan pakai nyaba atuh hakim mah, keceletot gua. Hakim parah hakim. Gadungan nih mah hakim. Kamu tidak boleh bepergian keluar Nagreg. Oh, kalau di sini boleh, nah, boleh. Enggak boleh ke Tasik, luar Nagreg mah. Ke Garut. Itu luar Nagreg. Kalau ke Singapura mah ajak saya, ajak hakim. Pak, hakim blon ya. Tidak boleh, ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya, Pak. Atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Ulawaka. Bisa kos gitu pan jelas maling. Jelas maling nama. Nah atuh make jeung ditunggu sampai datang. Sahanunya barang anu dipaling teh hakikat nama horeng ternyata nu Khalid. Tuh kan. Pikih ngaranna ge. Atau sahanunya barang anu dipaling teh ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid. Sahanunya begitu Ki Khalid datang dibejaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid. Zaid termasuk mobil anu di garasi teh ya ieu dipaling ku Ki Khalid. Ajo Khalid kumaha kuari geus potong dihukum. Masya Allah cek Ki Zaid pugu eta mah harta emang geus dipasingkeun jang nyana. Coba deuk kumaha? Atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon apan eta teh harta teh susuratan nama nu nyana. Masya Allah tadi mantang teu meunang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkeun heula Ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling. Lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nu nyana apa teu kudu dipotong atau emang dek dibikeun ka nyana kan teu kudu dipotong. Masya Allah. Atau dek diwakaf dipaling ku Ki Khalid sebenarnya teh emang eta geus diwakafkeun ieu ka nyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mal mandak bal yuntazaru huduruhu fil asah. Ulah wa kagegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Hiji awakarra atawa ngaku Ki Zaid bahwa dirina maksa amata goibin ka amat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwa nyana ngazinahan amatna. Zaid boga amat teh wanita belian. Wanita bisa dijual belikeun nu tadina gonimah tina peperangan. Tinggal cerita eueuh kuari mah hakikat. Zaid boga amat ngaran Sarwiti. Didele-dele Ki Khalid teh Sarwiti amat ge masya Allah. Menarik amat ieu budak. Pasti ieu keturunanna keturunan ningrat. Didele ulesna rada lemes. Kedua kulit da bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain. Sebab di Rawakidang sepatan Paku Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus kahandap. Sebab ahli mopok galeng beda atuh. Nomor suku nage sendalna 55. Apa? Terealis.
baheula bari papagon urang ditu garbung. Nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik. Waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun, asal diajak seri teu merean yo budak teu bogoheun beureun kai gitu kan. Nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan. Namun bangun sunyam senyum percaya diri bogoheun ka jeung buku. Haji Pendi liwat awe seri pasti boga lain bogo gilaeun. Kolot-kolot loba laga cak awe. Masya Allah, jadi geus PDW pajar bogo. Kira-kira teh geus kolot gitu. Atawa barang suraseri wah pasti bogoh ini pede ditanya daekeun mangkaning Masya Allah riem-riem beungeut. Diajak ka imahna, ipna ka kuburan. Oh kuntianak. Pantes atuh bogoh dipok ka bau kuntianak. Jajana ge kuntianak lalakina ieu. Tah. Ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang. Yajri majrodam. Sia malalaki cek setan. Ulah sok eleha. Geus keur daekeunana eta mah pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sia malalaki ieu alah perkosa kuari memeuli obat ambalaya ektasi loba ndek dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge nganu bagus mah ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiranna bawa karuyuk emang kotok. Ih, siapa sok boga pikiran gitu. Markor sama mah di mana bae. Penting mah hasil maqasid. Setan sial bisa agasa. Ya Allah. Lantaran setan mah terus bae pantang mundur. Setan mah pantang mundur terus bae ngagodana. Ya, otomatis. As magrib batur ka masjid nyana ka kebon. Itu kan unung batur ke kamar hasil atau maghrib mah Masya Allah saha-saha ge biasana jabat ai maghrib mah biasa ke masjid saware tani saware ke masjid gitu kene nu dicicing di imah mah alhamdulillah ke masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampura can kaburu ya bapak ke masjid sayangkeun ku mas kunyana geus lah ke bapak mah ke bae ka masjidna geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua dari teu ngomong atuh ngomong masjid ge kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di gerowan pun kadenge kurang ngarumpuyuk kurang Masya Allah iya kadi heula cek pasti salat heula engke ge salat teu ka mamana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungberat ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa Ki Zaid kurang sia Zaid ditinggalkeun motor ke masjid aing kok sia mah berani-berani sobodo saya nu hayang kempes kana paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat enggak ada Pak SIM enggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya teu daekeun teh polisi emang motor naon sia Vespa tahun 60 paingan atuh siapa polisi ge sieun atuh pajar keramat tah mah ya Allah
Polisi udah budak ngorai itu Vespana tahun 60. Wah. Bisa-bisa kasurupan polisi. Dah, ya. Kesimpulan nama Khalid teh ngazinahan amat yakni Sarwiti milik Ki Zaid ai Ki Zaid eueuh keur kaus tadi kakarak ge 2 bulan deui tah kumaha tah ai tadi mapan maling harta Ki Zaid nyana ngaku meme didakwa tetep ulah waka dipotong leungeunna ulah waka dihukuman lantaran sanyaho. Begitu Zaid datang orang harta teh milik Ki Khalid atawa memang dek dibikeun ka Ki Khalid nah eta kan ulah waka dipotong na kuari ngazinahan beda jeung maling ai tadi bapan besi ieu teh nu harta nu Ki Khalid atawa emang ieu mah dek dibikeun atawa dek diridokeun ku Ki Zaid lah kajen dah ridho bae kan bebas. Nah, kuari mangazinahan. Tungguan apa ulah Ki Zaidna? Ulah. Berbeda sih. Atuh beda. Tadi mah urusanana maling harta, ai kuari mah maling bobogaan. Raindo ya tuh. Dompet kulit buatan Garut jeung dompet nu nempel di papalangkakan tuh lain deui. Beda hukum dompet si dompet. Tapi lain deui. Nah, ya gua ya. Tetap ketika Ki Khalid ngaku bahwa nyana telah menggagahi seorang wanita amat milik Zaid yang Zaidnya sedang ada di Australia, maka segera dihukumi. Ya, mun Zaid, mun Khalid encan pernah kawin. Dihad lamun Khalid geus pernah kawin, berarti kudu dirajam. Hukuman. Pancena Sarwitina milik Zaid na ge kan eueuh atuh deuk naon nungguan Zaid pan lantaran Zaid sanyadan ditungguan andai kata ku Ki Zaid diridokeun atuh kan eueuh hak karidokeun sebab teu bisa diridokeun atawa teu diridokeun tah mah urusanana urusan kepribadian maling dompet papalangkakan lain deui sanajan diridokeun tetep haram atawa ku Sarwitina ridho udah nggak usah diranjam Pak. Emang kenapa? Saya mau sodakoh aja. Misalkan Pak jadi sodakohkeun gitu aja halal. Atuh lamun disodakohkeun halal mah boh atuh urang neangan pisodakoheun. Teu bisa. Teu bisa disodakohkeun kok situ. Cek jaga Sarwiti teh kula mah geus atuh karunya kaki Zaid cenah geus ulah lantaran kula mah ridho jasa. Geus cenah ridho biridho beh. Ridho birido atawa Ki Zaid na eta milik kula ai geus dipaksa kitu mah geus kula mah ridho bae teu bisa sanajan dibikeun Sarwitina ku Ki Zaid los ari geus digagahi mah geus dipaksa mah diperkosa los jam sia sanajan dibikeun tetep urusanana hukum zina mah teu bisa diridokeun teu bisa disodakokeun teu bisa dimanggakeun tetep bae had beda masalah. Ya Allah. Aya ge Abu Nawas cicing bae di hareupeun kantor negara. Cek hakim teh jeung cek gubernur itu apa mana Abu Nawas ja. Coba datangan. Abu Nawas. Ayo naon di istirahat. Kok istirahat di DPR? Iya, waduh, meragukan ya. Sebab kamari ge nu demo teu meunang ka DPR. Iya, besi aya implik-implik. Henteu kula mah cuma istirahat, kan kantor DPR milik rakyat. Beuh, pinter Abu Nawas. Seserian Abu Nawas. Henteu maksudna ieu istirahat di dieu kunaon? Kula alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Allah bunga anu luar biasa. Emang bunga kunaon? Begal kula leungit. Begal leungit. Haja pan seri. Bersyukur ka Gusti Allah begal.